jigana tong diteraskeun tong diteraskeun sabab moal aya pibalegeun ya aya rek eureun mah kenangan lalampahanna teh rarasana teh barolon kene sakitu hirup geus karumisan hirup geus haruwisan je wayah kumaha salatna jelema kitu lain da dewek oge yakin teh kana diri si lain teh daek kikituan so teh si lain teh keur cara lagur da keur gering aya panyakit memborah kikieuan si teh moal lah da pikiranna sia mah jo akhirat geus paeh ulah waka kayaknya lah nanti dia heula uruskeun ulah waka nguruskeun anu jauh nu deukeut heula hartina dunya heula kepadina rukun iman ge geus dibejaan kudu percaya kana poe akhir percaya kana poe wawalas ai wawalas jelema teh nya tadi akhir tina pagawean tadi dia merenang dikerdilkeun tah kecap atawa dalil antal mautu qoblal mautu teh hartina kudu bisa maot saacana mati teh pek leutikeun di dieu ku urang dileutikeun kumaha dileutikeun teh kieu jadi kudu disederhanakeun jadi kudu nganjang ka poe pageto jadi memeh ngomong teh pikir heula bulah balik nuna letah kudu disatukangeun akal jeung elingan ceuk urang Sunda da sarua keneh eta oge barangna mah ngan basa nu beda maksudna mah sarua cing asak-asaknya ngejo bisi tutung tamagana tah eta teh realisasi tina antal mautu qoblal mautu teh jadi samping tak itu bagong beda paham sautak saeutik cekcok kuning ribut dewek marek nanyakeun ai nu sok silih segag naon tah lain cek dewek cek si lain da dewek mah nanyakeun wungkul ai nu sok silih segag naon tuh ulah dumeh bieu lagu Wangsit Siliwangi lagu bersejarah anu ulah diganggu ku dewek ku budak ngora hayang ku sorangan we dikakawak bari ku manehna mah teu dimekarkeun hartina teu dipajukeun manehna we sorangan mata kitu we geuning bapak aing mah teu maju-maju da kitu pajarkeun teh ieu ti karuhuna keneh ieu lagu Wangsit Siliwangi teh tingali we dina lalampahan Nabi Adam baheula sok kareng keneh kan aya Nabi Adam dina lagu Wangsit Siliwangi jeung saha nu ngarangna ge atuh ulah dianggap eta teuing seuing teh nyata ulah taklid ai ngahargaan mah kudu ka kolot teh sabab moal aya urang mun eueuh kolot ngan tingali ieu alam teh pan silih ge sok nyarita geuning da ieu teh lain alam anu robah tapi nu ngajamananana nu robah mah
tak orang oge atuh hirup dina zaman kiwari teh anu karobahkeun ku alam ieu urang teh kudu beradaptasi jeung apresiasi tuh ngigelan zaman nginung ka waktu mi bapa ka haben cicing nina tetekon mah tetekon ukur pabeja-beja tadina teh sungut ka sungut da geuning ditanyakeun mah ku dewek naon tetekon teh naon ai pakem teh geuning teh bisa ngajawab nya tetep dina zaman kiwari mah urang teh kudu adaptasi teh ya kolaborasi jeung alam canggih da baheula mah can pek ayeuna pan aya sound system aya membran aya lampu zaman geus maju sok tuturkeun mengikuti kumaha carana ieu wayang teh pan diayakeun dina abad 13 apa si abad pan loba baheula geuning aya abad dalang abah temannya aya abad kemang abah temannya aya abah dodi si telenges bisa ngolona teh dewe keur butuh kudu nyung jalan dapur atuh puguh we dewek hayang maha teu bisa da geus dicekok saeutik aya geus kumpul ditagih nya itu sangeuh mah teu naon uwihkeun deui aya dibalikeun deui da geus beak aing teh lapur teh Dodi teh gawe bareng jeung Panama kitu ana teh ada ampun alah aduh manawi teh teu aya nona igun iya alah hapunten shalmet nya nyuhunkeun doa restu na Pak ieu abdi ieu dek ngayakeun super shalmet sugan seueur anu ngadukung nya nyuhunkeun restuna ieu ti bokap ti buya ieu monik ulah digeunggeureukkeun aya anak aya dina kamajuan teh nya cenah eta sok rajeun luar tidak tetekon sugan eta proses nya dai proses jelema mah rupa-rupa pan ulah waka amek kana pamadegan batur ge bisi eta pamadegan teh keur proses keneh nya jadi ulah waka nyalahkeun kanu marud sampeu sabab eta keur diparud mah diproses keneh acan jadi opak can jadi aci can jadi comro karek marud bungkul oge luar tidak tetekon sia teh karek marud tah can jadi opak ai geus jadi aci na mah ning ka mana-mana we nyiruan oge teu nutup kamungkinan tina kolomeran oge sok nyeusup berarti dina eta kolomeran teh aya hakaneun anu hade pantungtungna jadi madu kaituna aya bahan pimadueun kitu teh Pak ngan